Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji cariyos pondok basa Sunda kalayan judul status WA. Yasana Titin Wiarti. Wilujeng ngaraoskeun prung. Nyangakeun kasepuhan. Poe Ahad santai tas subuh ngagoler deui aya si Mirna anu beberes sagala rupa mah paling kuring tinggal balanja dengan sangu kayak ngadagoan rada beurang sok aya Mang Mardi tukang sayur nu liwat hareupeun imah teu kudu jauh. Moal libur kitu ya, tanya kuring ka salaki nu geus saged make seragam ngojek. Kuring ngeliat bare nalian buuk. Minggu mah sok rada rame. Loba ibu-ibu nu rek ka pasar, lumayan. Tembalna. Mau ngajak jalan-jalan gitu ya. Soalnya kamari ngaronghik kanjak renang. Keun we da artos mah aya ieu di mama. Kuring cengkat muka hordeng nu geus kasorot ku panon poe. Atuh jeung mamah we nya. Si Mirna rek sakalian ka pasar moal. Be sakalian jeung ayah ka hareup. Kewe ka Mang Mardi sok ayah ngider jam 8-an. Geus puguh kitu mah salaki indit ngojek. Getol pisan, sanajan hasilna teu sabaraha. Lamun dibandingkeun jeung penghasilan kuring mah. Cukup we keur meuli ududna supaya teu menta teuing ka kuring. Kuring gawe di pabrik garmen 10 tahun lamun teu salah mah. Ti memeh boga salaki nepi ka ayeuna geus boga anak umur 8 tahun. Nya dipercaya jadi ketua bagian keuangan, nyekel gaji karyawan. Unggal bulana gaji kuring leuwih teu cukup pikeun nutup keperluan sapopoe. Salaki oge kungsi jadi karyawan di dinya ngan teu lila. Kang Arman boga sifat embung digarah geureuh, hayang sakarep sorangan. Kajeun ngojek cenah. Awak karasa lungse babatak tuluy keluar ti kamar. Kasampak soalnya keur anteng lalajo TV. Kukuring disamperkeun. Hei, tos ibak? Ceng teh bari nyumbukna nu baseuh.
Atos atuh, emangna mama. Tembalna bari ngadelek, laju seuri bari ngagabrug. Sonya bade ka bumi tiara, bios mah. Cek Sonya. Ludeng kitu nyalira. Bade disamper kana sapeda, Sonya oge bade kana sapeda ka dituna, bios mah. Kuring ungguk. Mam heula bade amang mah. Atos mah nasi goreng kaing teh Mirna. Sip atuh. Kuring nyium tarang Sonya. Sainditna Sonya. Kuring ngagoroan Mirna. Awak hayang dirancet heula samemeh mandi. Argal pisan. Mir, ka dieu. Pang mencatatkeun awak. Kuring ngagoroan Mirna anu keur tengtrong di dapur. Mangga Bu. Tembalna bari gentak nyamperkeun. Sakedapan kuring neuteup pagawe nu kakara 3 bulan gawe di imah. Imut ti luhur nepi ka handap. Baju kaos ipis, mulen awakna nu keur meujeuhna jadi. Katambah deui kabaseuhan ku cai wastafel bahasa gegero. Atuh puguh we katempo pisan eusina. Najan nya oge dibungkus ku jeroan, tapi matak uruy lamun katempo ku lalaki perunyus. Ret deui ka handap. Calon hidung merecet nembongkeun bagian awak nu nyorondol. Nya katukangna, nya kaharupna. Mirna sadar kana kaayaan anu keur dititenan. Manehna ngeluk bari nutupan oratna ku dampaleungeun. Sakedapu bade ngabantuan heula minyak urutna. Pokna bari ret ngaleos. Ngan kukuring kaburu dihulag. Keheula. Pok teh tegeug. Eta lamun keur aya bapa kitu papakean. Manehna ngarandeg. Henteu Bu. Ieu mah kalarasa nuju hareudang we. Setengah lumpat manehna asup ka kamarna. Teu lila geus hol deui make baju gamrong. Bade di mana diurutna? Cenah. Di kamar we, ambeh laluasa. Kuring ngeloyong deui ka kamar ditutupkeun ku Mirna. Mirna teh anak tatanggana mitoha di lembur. Manehna sasat maksa hayang milu digawe. Majar kesel di imah oge. Sakola ukur lulusan SMP. Geus reureuh 2 tahun. Gagawe bubuhan tuman jadi teh hese mapatahan. Sagala katangkes. Nu paling penting nama bisa jadi batur pikeun Sonya sabot ditinggalkeun gawe ku kuring. Nya oge aya bapana, kapan ngojek? Mindeng tara aya di imah. Mirna nyasaran awak kuring. Kapake tanagana bedas. Nepi kana urat-urat anu pada gawe teh kacabak. Bisi bapa datang, bejakeun. Ibu reka ibu tias, nang Sonya. Lamun eueuh halangan mah rek tuluy diajak renang. Mangga Bu, engkin diwartoskeun. Tembalna anu satuluyna manehna indit kaluar ti kamar. Rangse diurut tugu ragi rumandi. Pirajeuna nempuan galeri. Breh aya foto keur di kolam renang jeung Butia. Harita basa aya acara ti sakola. Butias nganter Tiara, kuring nganter Sonya. Pung foto di jen status WA. Teu poho make caption menikmati kebersamaan. Kakarage bieu geus rabul ka romen. Diantep we dah heureuy kitu soteh. Ke lamun tulus renang nama fotona rek diganti ku nu anyar.
Kang Arman oge aya tapakna nempo dina 100 WA. Keun we kayak bebejana lamun geus nepi. Beres mandi, kuring amitan kamirna. Teu poho mere duit keur balanja sayur. Indit make motor, muru imah Butias. Kasampak Butias keur aya tamu. Kuring ngadagoan di luar, bari maturan Sonya nuker anteng ngoprek boneka. Orang renang teh ayu, cek kuring. Sonya jeung Tiara curing hak, laju ajag-ajaragan bungaheun pisan. Keur kitu Butias keluar, jajab tamuna nepi ka teras. Mama, Tiara diajak renang ku mamahna Sonya. Yosnya. Tiara muntangan leungeun Butias. Nah, kedah sareng mamahna Sonya. Da mamah ge bade. Tembal Butias ngaret ka kuring bari seuri. Hore, hore. Cek budak 2 surak. Dilabat kantosanana atuh. Abdi siap-siap heula. Cek Butias. Yos di dieu ge bae. Tembal kuring gap kana kantong gebek. Loket poho teu kabawa. Jigana urut mere simirna poho deui ngasupkeun. Butias, abdi wangsul heula. Ieu dompet hilap deui teu kabantun. Oh, mohon atuh. Diantos bari siap-siapnya. Kuring balik deui ka imah. Tilu lagi geus nepi. Deket di jalan ukur 5 menit. Motor ditunda sisi jalan. Ngahaja supaya teh hese parkir. Anjo kaburuan, kasampak motor Kang Arman geus ngajugrug. Jika nama nyalang heula rek dahar. Tapi katang biasana oge sok bebeja dahar di warung ari isuk-isuk mah. Pabeberang ka karamulang bari ngareuleuh. Bada lohor indit deui, cenah da kuring mah langka aya di imah. Panto melenge. Ti luar ketempo loket ngagoler luhur meja. Bener we tinggalin. Kakarek pok ngageruan Kang Arman. Kadenge ti rohangan TV aya nu ting cirihil. Teu salah, sora Mirna jeung Kang Arman. Beungeut asa ngahayab. Jajantung ratuk teu puguh rarasaan. Lempang lalaunan bali ceuri lancung. Ngadedengekeun anu keur otel. Nah, atas uih. Cek Mirna semogoan. Apan sono kanu montok. Sora ka Arman kadenge metak murol. Ting bari kumaha da kadenge sada Mirna ngajarete. Ketek ih. Cenah. Mumpung ibu keur kaluar, hayu sekali deui siga kamari geuning. Cek Kang Arman. Awak kuring ngadeg-deg. Kitu we meureun unggal poe ditinggalkeun teh. Pahingan sakalian jajan budak oge kudu bae ditinggalan. Pisan hasilna nyebut unggal poe ngojek teh. Sing horeng wadul, lain ngojek meureun kalah motah jeung si Mirna. Soalnya sakola kuring kepagawean, nya pasti jongjon moal aya nu ngaganggu. Aa, sasi ieu abdi teu acan kareseban. Kumaha upami teu kebat. Kang Arman kaburu nyarita. Ulah salempang. Aa bakal tanggung jawab. Tembang Kang Arman semu harosos. Lang bumi alam asa muter. Tikoro karasa mendek. Cimata nalaga asa dituntingan kudu jadi salaki.
Perep ngepel huntuh kekerot ngajantang di lawang kamera HP dihirupan tengin mata kuring nyaksian sorangan kalakuan Nirca ka Arman ayeuna. Awak nanu jengkung gede ukur maek kayak kaos sangsang ngarung rumina nuker joko kojayan dina sagara kanikmatan tapi ada jeung sato. Arman kuring nyentak disusul ku dua iblis nu ngurubug kebek ku kareuwas. Mama sanes nuju renang pokna dua nana pakepuk nangan baju sewang-sewangan. Indit sia timah aing indit. Suara kuring ngageter hawa panas nepi ka embun-embunan. Hampura mah aya khilap pokna bari pakepuk menerkeun pakaianana. Mirna kareret lompat ke kamarna. Kuring gideg si mata mihlaan nyarita ukur leungeun nu kaduga keneh papeta nuduhkeun panto keluar. Indit cek kuring meh teu kadenge awak leuleus tuluy andeprok. Kang Arman nyamperkeun leungeunna nyolongkrong sigarek nuyun gancang dikepeskeun najis teuing kudu paantel. Mah, suara Kang Arman ngelengis, bangun hayang pikarunya. Indit! Kuring ngejerit bari nungkupan ceuli, teu hayang deui ngadenge alasan naon. Geus bukti sagalana. Kalakonana teu beda jeung anjing, lain hampuraeun. Mirna ngajingjing kantong pakaianana. Cimatana ruhruy, teuing naon anu diceung jadi kanana. Ngaranda gegeren kuring. Bu, cenah meureun wasuna mah rek amitan. Ku kuring teret-teret acan. Kang Arman jeung Mirna Indit ninggalkeun raheut nu gudawang. Kumaha teuing nyarita ka Sonia. Cag baraya sakitu anu kapihatur carios pondok status WA. Kang Has ngahaturkeun nuhun ka Teh Titin Wiyarti anu parantos maparin widi carpon status WA-na dijomantarakeun dina channel Kang Has. Pamugi ieu carios janten panglilipur kana kalbu sadayana. Hapunten sanes kanten kakiranganana. Kalian dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.